manggil profesor. Manggil profesor. Kunaon nu datang anak mencek. Lain Pak mah Pak. Naon? Kompresor. Kompresi Pak. Hormat dulu dong sama Bapak Jenderal. Oh. Alhamdulillah. Sekda, para kepala dinas lengkap. Ya kemarin tadi. Mana kemarin? Adena. Harusnya sejauh-jauh nah tuh. Kemarin di mana? Tahun itu kota Balatak itu Aisyah. Bener kan rapikeun ngerakeun aing sia mah. Ya di kumahakeun sok aneh-aneh wae jadi beres. Tahun tuh benerkeun rapikeun. Kan bae untuk teh bener mah nu penting mah jalan beres gitu we atuh. Adi tuh. Adi tuh urang mah. Eta sapatu geus ganti di wae. Ya atuh ngapiraku teh. Anyar sia. Beungeut marujan penghasilan sia mah alus ngalewian penghasilan bupati sia. Atuh kada ulah kitu Pak. Naon? Naon? Oh, cenah malikna cenah tong nya keula yang kikituan kayak heula tenang. Kayak heula cicing heula. Naon? Duh kata ngerti ya. Naon? Hah? HP-na kacopetan. Di mana heung kewe paneuri uruskeun copetna. Heeh cicing heula. Kayak heula tuh. Aing mah. Cing atuh kacopet-copet sia ulah sok nyopet di acara aing sia mah belegug sia. Lamun sakali deui nyopet sia burut sia saumur hirup. Iya. Dan nyaon dikutuk ku Prabu Siliwangi. Ya. Ulan Coba hirup teh sesuaikeun. saya ke rumah. Hirup sesuaikeun. Sesuaikeun hirup ya nya. Ya. Duit sakieu, balanjana sakieu, kaayaan kieu, sikapna kieu. Kitu sesuaikeun. Sesuai Pak abi mah. Sia teu sesuai hirup teh. Teu saha sesuai sokowanianan teh. Tadi sia. Aku naon? Bupati. Penghasilan sakieu, sikapna kieu. Nya. Sekda penghasilan sakieu, sikapna sakieu. Kepala dinas penghasilan sakieu, sikapna kieu. Terus komandan marinir kekuatan kieu, gerakan anak kieu sesuai jeung pangkat jeung jenderal. Sia masih kumaha? Teu sesuai sia mah. Teu sesuai naon? Beungeut rujat model kieu. Sirah botak. Terus irung dempiak, untuk paburanta, jeli rebing, pipi kemu, suku jebra, kanyut laer. Cing atuh sesuaikeun. Maksudna sesuaikeun kunaon? Sesuaikeun jeung laku lampah. Emang laku lampah si Ohang ari sia kunaon gawe teh ka awewe wae. Nya mending ka awewe daripada ka lalaki. Kumaha sih? Ya, aya masalah ya. Masalah naon? Dengekeun. Ya. Di Jawa Barat, angka kemiskinan di antarana disebabkeun dibalukarkeun ku lobana budak korban ditinggalkeun ku bapana nu teu tanggung jawab. Ya kan akhirna teh budakna teh teu kasakolakeun. Katalang sara. Indungna akhirna jadi TKW. Jadi TKI budak cicing jeung ninina teu kaurus eta budak duit kiriman ti kolotna teh kalah dipake memotoran, dipake ulin. Eta teh akibat lalaki anu gawena kawin cerai. Oh, lelo lalaki. Eta teh nu model kitu teh kajadian di Jawa Barat teh. Oh, sahabat dijakeun ka dieu. Lalaki nu model kitu ku aing si biadab dah. Waduh, eta biadab pisan. Ku aing dibasmi. Sok pasti malah. Bener ku aing. Bejakeun ku aing ke ubu-kubu. Sok lah. Heeh, lalaki nu model kitu. Bener. Anu unggal kabupaten. Nya. Ngawin awewe. Reno. Tinggalkeun. Ngawin deui ka urang Sukabumi reno tinggalkeun. Ngawin deui ka urang Cimahi reno tinggalkeun. Ngawin deui ka urang Banjaran Bandung reno tinggalkeun. Terakhir ngawin ka urang Majalengka. Rasa aing
Subang, Sukabumi, Cimahi, Banjaran, Majalengka. Ya, Pak. Wah, jurusan mobil, jurusan eta eueuh sia teh. Atus Lurus tunjung eta manusia nu model kitu, disupatak ku aing, anu nyeri urang Sunda. Kala eta masa kawin. Saha? Iya eta, iya. Eta masa. Saha? Iya KDM. Saha? Iya, iya. Jadi sia Iya, Pak. anu gawe teh rucah wae. Serius apa? Oh, iyo nu boga gelar ieu teh HK teh. HK teh naon? Habur kanyut. Nah, sok gitu, Pak. Emang kunaon aya salahna kumaha? Salahna teh laku lampah teu luyu jeung beungeut. Jadi kuduna Beungeut model kieu gawe nyandung. Teu pantes. teu pantes kumayakeun wae atuh dah itu na we kata ripu meureun. Justru anu kudu Ya, playboy makasep di mana-mana ge. jangan sionan. Mau nyoyo playboy meni paburanta kuntu teu pantes. Justru eta Lamun komandan marinir playboy pantes, jenderal kasep gagah. Sia jadi playboy anjing. Siga bari kahujanan. nah mik teu mararikir awewe nu darekeun kawin. Mawas diri atuh hirup teh. Mawas. Bercermin pada diri, berkaca pada rasa. Itulah hidup. Iya, Pak. Tolong dong mawas diri hidup teh sesuaikan. Sesuaikan. Berkacalah, bercerminlah, mikir cenah ohang mawas diri. Ye, nu kudu mikir mah justru nu ganteng. Mawas diri. Nya mawas diri, Pak. Hayo, geura nalipak maneh meme ditalipak batur. Dah hese nalipak maneh mah. Kumaha sih maksudnya? Justru nu kudu mikir teh, justru aya nu ganteng, terkenal, boga jabatan, banda loba, nyaha. Cenah mah padarkeun teh nyaha karayat. Oh, nu hade wanda, hade rupa, Oh, boga harta, jeung boga kawasa. boga kawasa. Nah, kudu mikir, dan teu kudu mikir ge sagala aya. Ya kudu mikir atuh lamun ditinggalkeun ku awewe na mah. Maksudna kumaha? Eta aya ieu mah. Maksudna aya jelema, Ajar mah. hade Wanda, hade rupa, boga banda, Boga banda. boga kakawasaan. Ya. Ditinggalkeun. Ditinggalkeun. Kusaha? Ku awewe nah. Eta teh. Oh, Awena mangkat. mangkat. Ditinggalkeun. Ditinggalkeun. Oh, wih, eta karo jeung surhat euy. Maksudna curhat kumaha? Curhat. Aisyah eta jelema teh curhat. Curhat. Curhatna kumaha? Curhat teh Eta jelema teh suka tingali. ditinggalkeun ku pamajikanna, padahal sagala nyampa, Oh. sagala aya, Oh. sagala boga, Oh. tapi curhat. Curhat. Dan Bener. eta teh Curhat di mana curhat? di medsos di mana-mana. Loba. Curhat teh kumaha? KDM Bapak Aing. Eta teh. KDM. Ai siga kaing sia teh. Nah, gitu. KDM. Nah, isia siga nyindiran aing. Nah, teh nyindiran wing mah. Nah, isia Nah, itu bacur tadi itu. da aing mah teu curhat. Nah, kasih nilainya tuh. Eta mah ngaran aing ka mah. KDM naon gitu. Heh, Kang Deddy Mulyadi. Lain. Ai sia naon sia teh? KDM teh hayang nyok Kang Duda Merana. Eta mah baheula. Ayeuna naon? Ayeuna mah lain Kang Duda Merana. Naon? Kang Duda menyala. Weh. Di tangan Duda Jawa Barat istimewa. Istimewa. Ingat, yang akan menguasai negeri ini adalah para Duda. Dan sudah. Dan sudah. Sok dikira kawasan sok dan Duda sok. Moal wing mah. Halo, jaram. Oh tadi Pak, itu eta tanya Naon? Kang Duda, Kang Deddy banyak mau jadi. Hah? Wingnya berarti KDM. Akhirnya KDM, Kang Duda memimpin. Kang Duda memimpin. Iya. Alhamdulillah. Heeh. Jadi lamun hayang jadi gubernur jadi Duda. Untung tuh lah. Bising Pak itu, Pak Bupati Majalengka sekarang pengen jadi gubernur jadi Duda heula. Titah pemajikan ninggalkeun. Moal atuh eta mah Satya. Oh, Satya teh siga sia. Hah? Satya itu sia wing kumaha? Nya heuh siga Pak Eman atuh Satya ka pamajikan teh. Pokoknya mah wing enak geus ti ayeuna rek dihareupeun bupati, dihareupeun Pak Jenderal, dihareupeun sekda, dihareupeun gubernur, dihareupeun wakil, bupati jeung sadayana. Nah, abi rek janji. Janji naon? Ti ayeuna Heeh. wing moal rek kawin cerai. Heeh, terus
harus bener gitu. sadar Bener. sing saterusnanya tak Amin, kalakuan teh amin, oh amin. geus ilujeng urang maneh teh jadi rombongan sia teh duit ti urang geus sabaraha mah ku maneh Nah, oh ya hati ayeuna geus ulah deui wah pokoknya mau kawin. mudah-mudahan nya nyeri peuring geus kapanggil larawilang geus kasodang laku lampah anu teu munasabah geus dipilampah tong kalampahan deui sing jauhkeun ti anak incu Amin, amin, amin. kolot Kolot. Wah pokoknya mau kawin cerai. Kawin we, ukur. Aisyah mau kawin cerai moal terus Kawin we. kawin naon deh Kawin tuluy jeung ieu gitu. Kawin tuluy. enggak sia teh Kawin tuluy jeung ieu. nya geus sia teh taluk kurang Majalengka mah kunaon sia kurang Majalengka mah taluk teu kawin deui Teuing. Balik kasarakan meureuna. kurang Majalengka mah sia mah teu ucas acos deui Saeutik. aing buat lieur ku sia baheula aing keur jadi bupati keneh keur jadi wakil bupati ku sia di onangan bulan ieu nyunatan di Cimahi bulan ieu nyunatan di Banjaran cai aing teh sia teh imahna pindah-pindah si goreng teh anak sia tiap kabupaten aya Udah tadi nama rek dibere nyaho gitu udah pasti mau daekun. Tapi alhamdulillah Pak. Kakak kiwari nambah. Ari siap boga ilmu tinu naon eta ka awewe payu we Ongkoh ulah, tapi ini ditanyakan kituna. yang aing kan aing jomblo Oh, aing jampena teh nya, pan sok aya iyalah sok boga parabot cenah kolot bageula mah ayo tuh Pak. aya kumaha ta jampena Ayo gitu Pak. sok coba dijampekeun di dia dipapatkeun ilmu ame karuat Aisyah make baju naon ieu teh siga kotak catur sia Nah, yo tak. anjir ATM. oh awas aja ulah jadi kang duda merana kang duda Nah, ini mah Kang Deddy sini yang bisa nyahoeun Geus gede. sok ya nah sok Kenapa? naon Aduh, dah pikir-pikir. Oh, orang mereka bawa ya. bisa penting hujan apa tuh sia teh Udah pokok. Itu belenya mau. sok Jadi taranyang aing mah. sok Uing rek nyanyi saya kan. Kinang katilu sang jadi perlambang tekad ucap jeung lampah si ngerep kakaler kakidul kakulon ngai di tengah-tengah opat kalima pancen Tinggal Pak
Daek keunang. Baik kan. Aduh, tuker wak apa? Aduh, nah Arisia, aing nu ngamodalan ka kana aya teh sia nu nyabakan. Kamu punya pada Pak? Wah. Puasa aing 5 tahun ka hareup. Itu sedap. Astagfirullahaladzim. Neng kerasa di rawasan. Soan tengah pada mah jokonya. Aduh, eta hirungna anyar operasi ha. Buat macet gitu siga hirung rahwana. Ya Allah ya Rabbi. Gado, hang gado. Umi ya kalau gue karena itu kan ayahnya. Aduh. Kan ayah aku. Sorry sih teh. Ayo kesini aku nggak ya. Ari sia hirup teh mending ngeunahnya. Di honoran ku aing nyabakan penyanyi aing. Terus Ari aing mayaranana nyabak tara. nah tuh Pak, naon wae atuh cabakan tuh. Hello sih. Nah tuh dah kumaha itu. Karena yang ke balik sia kumaha sia 7 tampian. Atau banyak kumaha badenan.